penyepitan putrana Arya Perdana anu nyanak cepat di iya, oke, baiklah.
penonton anu tos nyampak di tolong. Alhamdulillah dina ending ayeuna gentra buana tiasa berkibar deui sejak ngahibur keluargana Bapak Ranta Suherlan kali Ibu Siti dina acara badai nyepitan putrana Arya Perdana anu nyanak sempat di bumina Bapak Are antara pi Bapak Juneb kali Ibu Karsi di Ranggon. Semoga kasadayana di gentra buana nyanggakeun wilujeng nonton wilujeng